apa kasur naon eta karakeun om ge sare dina kasur kieu om ge sarua uten ngantong ribut we sok urang sare ayeuna mah repet tuh Joy urang duaan sare jeung si Uten meuli tibranaker dipapayeunan ku Maha Kawasa dat Allah Rabbul Alamin kanikmatan anu luar biasa gancangna carita sok sanajan sare bari jeung sakedeung oge anger we tempo subuh mah sok asa nu ngageingkeun urang teh kadang sora adan subuh meni raos pisan tuluy urang teh cengkat ngageingkeun si Uten karek oge urang ka tengah imah geus katingali si Pak Haji geus nangtung mah geus make baju koko anu bodas Pak Haji hapunten tapi rada kasiangan henteu ieu teh subuh keneh sosok gerakan saya urang ka masjid mohon Pak Haji langsung urang teh wudu geus kitu si Uten teh niliktik buru-buru atuh nuturkeun urang nu maksud jeung tujuan indit ka masjid dikalaksanakeun salat subuh meniraoseun pisan kana hate Joy tenang kalayan asa caang dina waktu eta pikiran rek muka usaha anu anyar sugan jeung sugan sagala rupa nu dicita-citakeun laksana kalayan boga itikat jeung niat pastina urang bakal bisa mayar ka si abang naon anu geus digadekeun ka manehna pasti bakal kacokot deui ke urang gancangna carita sarengsena salat urang si Uten jeung Pak Haji dek balik deui ka imah Pak Haji di perjalanan si Uten sumringah pisan ka cida sabab si Uten make pakaian anu sagala hade teka catur di perjalanan anjog urang ka imah Pak Haji gek atuh dariuk teu lila ti harita mah Haji mairan cai ka urang salarea tah cai lalawuhna mah naon mah aya lalawuhna eueuh eta aya kehela Mah Haji tuluy nangeui 2 piring sok diasongkeun ka urang duaan sabiasana bala-bala ge heueuh jeung uras teh sok pirajeunan sayogi eta teh hiji santapan nu paling istimewa comro bala-bala ihid aseupan jauh sajongjonan teu keur ngopi Mah Haji ngajingjing termos jeung keresek anu gede turta manehanana meresan kana dus sing horeng si mana horeng Mah Haji teh geus balanya kopi keur urang dagang dina waktu eta reueus kacida Joy urang asa anu ngajejeuhkeun pisan Mah Haji bener pisan asa inung urang sorangan sok sanajan bari jeung pangih wawuh ka karek kamari bener pisan geninganan mangrupakeun kahadean ti Mah Haji ti Pak Haji jelema soleh tur soleha anu leket kana ibadah kalayan manehanana hade hate tur teu ngarasa rugi nulung bantu ka jelema nu keur susah tujuanana manehna mah ibadah pok Mah Haji cumarita ieu adenita nya Mah Haji teh geus meser ieu tata toples keler mah jeta mah heueuh keler toples Uten ta ieu toples ta ieu sanok leutik ieu keur ngocekeunana tah kumaha Haji di bahanan gelas salosinnya tah ieu keur wadah ngawasuhna Uten iya mawa kompan kercai ngaganti keur ngawasuh meni lengkap pisan waktu eta Joy sagalana geus disiapkeun ngageter dina hate nu paling jero sok inget ka inung urang sorangan lamun geus papadon kana jadi anak urang pok cumarita atuh Joy Mah Haji abdi teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu teh ih anger si Adeni mah ngomong gitu wae iya mate ikhlas mate ridho mate lillahi ta'ala mate sapeupeuting teu sare eta si Pak Haji ngobrolkeun ka emak yen lampah hidup ti lemur ka dieu teh sakitu unikna geuninganan atuh sugan we ayeuna mah sing kabuka jalan usaha sing bisa nebus motor amin ya Allah ya rabbal alamin mun maji siom nah ngomong naon ten
hilap deui Om. Ih ku anger ai maneh atuh. Oh nama emut Om. Si Om teh maji sebagai naon ucu sebagai naon ten aja dia sakalikeun atuh gehu ten sebagai gehu sebagai ojek pangsiun maji ayahan itu aya si Uten mah basidikan budakna kitu geuningan Joy gancang na carita dawanci geus katingali bray-brayan termos di kana jingjingan keun dijingjing ku urang kompan dibawa turta si Uten oge mawa barang-barang geus kitu urang pamitan ka Mah Haji jeung ka Pak Haji Joy bari pok urang cumarita Pak Haji Mah Haji abdi bade angkat ayeuna nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan dina kalancaran dai ngawitan mah panginten abdi teh kirang terang sok bismillahi tawakkaltu ilallah bakal salamet niat nawe nu hade cu Jibral lamun aya nu nanyakeun bejakeun we dulu Pak Haji Hamid gitunya mohon Pak Haji pidoana abdi nya mah sing rahmat salamet cuk sing lancar sing pangijing rezeki nu teu disangka-sangka jampe nama sing tawakal we kana Maha Kawasa cuk sing salamet amin Mah Haji Bral atuh urang dua anjing si Uten ini timah eta ngagejlik dina poe anu munggaran rek dagang kopi keliling di Pasar Andir Bandung si Uten di perjalanan manehanana geus nyiap-nyiapkeun nada jeung gaya bari pok cumarita nada urang kudu jiga rock and roll ulah gitu Uten kade Uten kudu bisa berubahnya di kota mah kudu sopan naon deui naonnya Uten teh ngobrolkeun dina bujur truk ngan poho deui teu kacatur di perjalanan Joy urang geus anjog ka hiji pasar nyaeta Pasar Andir nu rame kaci darina waktu eta juk aya rasa isin nah nya nah kos nu sebagian wae ten sanes Uten kan masih mengingat-ingat ini naon mengingat-ingat nada Uten teh